Alhamdulillah dua piduna parantos mudah-mudahan dua urang sadayana aya dina ridho pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oge atuh kanggo petugas di manakib anu kahiji awasan Al-Qur'an bade dihaturkeun ka Bapak pengersana Bapak Ugan nomor kaduana tambi deka karsakeun ka Bapak Ustad Yuk oge kanggo tawasul disangakeun ka Bapak Iwan oge anu kaopat Mankoba bade kasangakeun ka karsana Bapak Ustad Apai oge hidmah ilmiah dipasrahkeun ka pangarsana Karom Bapak Ustad sakitu pangitan anu parantos ditugaskeun mangga kedah di komentar deui oge atuh ti pribados laku ngatur acara sakitu wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خفتم المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء من فضله
يشاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يحرمون ما حرم ولا يحرمون ما حرم الله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa hadrati Sayyidun al-Mukarram Sa Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wa ila hadrati Sayyidun al-Mukarram Syekh Mursid Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tambih. Bismillahirrahmanirrahim. Ye pangeling-eling ti pengresa guru almarhum Sa Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Panglingihan di patapan Suryalaya kajemaran Rahmaniyah. Dawuhanana khusus kangge kasadaya murid-murid pameget istri sepuh anom. Muga-muga singginanjar kawilujengan masing-masing rahayu sapapanjangna ulah aya kabengkahan jeung sadayana. Oge nu jadi papayung nagara sina tambih kamulyaanana kaagunganana tiasa nang tayungan kasadaya abdi-abdina ngauban kasadaya rahayatna dipaparin kalaharjaan kajembaran kanikmatan ku Gusti Nu Maha Suci dohir batin. Jeung nasim kuring nu jadi pananyaan torikoh qadiriyah Naksabandiah ngahaturkeun kagegelan wasiat kasadaya murid-murid poma sing hade-hade dina sagala laku lampah ulah aya carekeun agama jeung nagara eta dua-duana kaulaan sapantesna. Samestina kudu kitu manusia anu tetep cicing dina kaimanan. Tegasna tiasa ngawujudkeun karumasaan terhadap agama jeung nagara. Taat ka hadirat ilahi anu ngabuktikeun parentah dina agama jeung nagara. Ingat sakabeh murid-murid, ulah kabaud ku pangwujug nafsu kagendam ku panggoda setan. Sina awas kana jalan anu matak mengparkeun kana parentah agama jeung nagara. Sing telik kana diri bisi katariku iblis anu nyelipkeun dina batin urang sarerea. Anggur mah buktikeun kahadean sina medal tina kasucian. Kahiji kasaluhureun ulah nanduk boh saluhureun harkatna atawa darajatna. Bodina kabogana estu kudu luyu akur jeung batur-batur. Kadua kasasama tegesna kapapantaran urang dina sagala-galana ulah rek pasea. Sabalikna kudu renah babarengan dina anggoni ngalakukeun parentah agama jeung nagara. Ulah jadi pacogregan pacengkadan bisi kaasup kana pangandika adabun alim. Anu hartina jari pilara salawasna ti dunya nepi ka akhirat badan payah ati susah. Katilu kasahandapeun ulah hayang ngahina atawa nyendel kaculika. Hanteu daek ngajenan sabalikna kudu heman kalawan karidoan malah senang rasana gumira atina ulah sina ngarasa reuas jeung giras rasa kapapas mamaras anggur ditungtun dituyun ku nasehat anu lemah lembut nu matak nimbulkeun nurut bisa napak dina jalan kahadean. Kaopat kanu pakir jeung nu miskin kudu welas asih. Someah
tur budi bersih sarta daek mere mawe nganyatakeun hate urang sare. Geura rasakeun awak urang sorangan kacida ngerina ati dina kakurangan. Anu matak ulare kajongjonan ngeunah dewek hanteu lian. Da pakir miskin teh lain kahayangna sorangan estu kadaring pangeran. Tah kitu pigesaneun manusia anu pinuh karumasaan. Sanajan jeung sejen bangsa sabab tunggal turunan ti Nabi Adam alaihissalam. Numutkeun ayat 70 surat Isra anu pisundaeunana kieu. Kacida ngamulyakeunana kami katurunan Adam. Jeung kami nyebarkeun sakabeh daratan oge lautan. Jeung ngarizkian kami kamaranehanana anu aya di darat jeung lautan jeung kami ngutamakeun kamaranehanana malah leuwih utama ti makhluk anu sejen. Jadi artina ieu ayat nyaeta akur jeung batur-batur ulah aya kuciwana. Numutkeun ayat tina surat Al-Maidah anu Sundana. Kudu silih tulungan jeung batur-batur dina enggoning kahadean jeung katakwaan terhadap agama jeung nagara. Soson-soson ngalampahkeunana. Sabalikna ulah silih tulungan kana jalan perdosaan jeung permusuhan terhadap parentah agama jeung nagara. Ari sebagi agama, seagamana nurutkeun surat Al-Kafirun ayat 6, agama anjeun keur anjeun, agama kuring keur kuring. Surahna ulah jadi papaseaan, kudu akur jeung batur-batur, tapi ulah campur baur. Geuning dawuhan sepuh baheula, sinalogor dina liang jarum, ulah sereg di buana. Lamun urang henteu kitu, tang Tuhan jakal di akhirna. Karena anu matak tu genah terhadap badan urang masing-masing, eta teh tapak amal perbuatanana. Dina surat An-Nahli ayat 112 diunggulkeun anu kieu. Gusti Allah geus maparin contoh pirang-pirang tempat. Boh kampungna atawa desana atawa nagarana. Anu dina eta tempat nuju aman santosa. Gemeh ripah loh jinawi kari-kari pendudukna. Nu nyicinganana teu narima kana nikmat ti pangeran, maka tuluy bae dina eta tempat. Kalaparan, loba kasusah, loba karisi jeung sajabana. Kitu teh samata-mata pagawean maranehanana. Kulantaran kitu sakabeh murid-murid kudu arapik tilik jeung pamilih. Dina nyiar jalan kahadean lahir batin dunya akhirat. Sangkan genah nyawa betah jasad. Ulah jadi kabengkahan anu disupri. Cager bager. Teu aya lian pagawean urang sararea torikoh qodiriah naksabandiah. Amalkeun kalawan nya-nya. Keur ngahontal sagala kahadean dohir batin. Keur nyingkahan sagala kagorengan dohir batin. Anu ngeunaan ka jasad utama nyawa. Anu dirungrung ku pangwujug nafsu. Digoda kudayana setan. Ieu wasiat kudu dilaksanakeun ku sadaya murid-murid. Supaya jadi kasalametan dunya rawuh akhirat. Patapan Suryalaya 13 Februari 1856 ieu wasiat dihaturkeun ka sadaya ahli-ahli. Ditawis ku Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Ranggeyan mutiara hiji ulah ngewa ka ulama anu sajaman. 2 ulah nyalahkeun kana pangajaran batur. 3
ulah mariksa murid batur opat ulah medal sila upami kapanah kudu asih ka jalma nu mikangewa ka maneh pengersa guru almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wa ilah roti syadun al mukarram Syekh Mursyid Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram azmain. Sayulillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abaihi wa ummatihi wa ihwani minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qarabin was sahada was solihin wa ali kulin wa ashabi kulin wa ila ruhi abin adam alaihi salam wa umina hawa wa matana slabayhana wa ila yaumidin syai'ulillahi lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi syahadatina wa amalina wa imatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa ali wa ila baqiyati wal sahabati wa qarabati wa tabi'in lahum bisani la yaumidin. Sayulillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi a'immatil muzahidin wa muqallidin fi dini wal ulama'i rasyidin wal qura'il muhlisin wa li tafsir wal muhaddisin as-sa'adati sawfiyatil muhaqqiqin wa ila arwahi kulli waliyin wa waliyati wa muslimin wa muslimati min masrikil adila maghribiha wa min yaminha ila shimaliha syai'ulillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi ahli silsilati qadariyati wa naksabani wa zamil ahli turuqi hususan wa ila radin sultani awliyai ghasil adham kutubil alim syedi Syekh Abdul Qadir Jailani Qadassallah wa syedi Syekh Abi Qasim Junaid Baghdadi wa syedi Syekh Ma'rufil Qari wa syedi Syekh Syirih Sakoti wa syedi Syekh Habibil Azmi wa syedi Syekh Hasan Basri wa syedi Syekh Jafar Sadiq wa syedi Syekh Yusuf Hamdani wa syedi Syekh Abi Ajid Bustami wa syedi Syekh Sabarudin Naksabani wal hadrati Imam Rabbani wal hadrati Sayyidina al-Mukarram Sayyidi Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu wa Sayyidina al-Mukarram Sayyidi Syekh Ahmad Saibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu wa usulihim wa fururihim wa ali silsilatihi wal anjinan hum sayyulillahi lahum al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi walidina walidikum wa masrikina wa masrikum wa amwatina wa amwatikum waliman asyana ilaina waliman lahu hakun alaina waliman awsana wa tosana wa qaladana innaka fi du'ail khair syai'u lillahi lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati min masrikil adi illa maghribi hawa min yamina ila simali hawa min qafin ila qafin min al waladi adamil yaumil qiyamah syai'u lillahi lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasyati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وآمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقراب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغيب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم والآل والصحب في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغيب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم والآل والصحب في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغيب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم والآل والصحب في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna auliya Allah la haufun alaihim wa lahum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Sugrining puji anu sampurna sareng pangalem sagemlengna eta tetep kagungan Allah anu mikaulas ka abdi-abdina anu ngaluhurkeun derajat anu bakti ka anjeunna. Rahmat sareng salam anu utami muga tetep kapang abdol-abdolna nabi nya eta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu paratos dikiatan kalawan mukjizat anu diutus jadi rahmat ka sadayana alam. Sareng ka keluargina, sareng ka sadayana sahabat, sareng ka sadayana aulia Allah anu parantos diluhurkeun kalawan dipaparin pirang-pirang karomat amal badu. Maka ieu sapucuk kitab anu kalintang ringkesna
Nyarioskeun manakibna Sultan Aulia wa Imami Ulama Said Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallah kengeng metik tina kitab Qudul Laili fi manaqibi Jailani sareng tina kitab Tafiul Khotir fi manaqibi Said Abdul Qadir. Mudah-mudahan aya manfaat ka sadaya dulur-dulur anu kersa ngaos anta tapi ngadangu kalawan ngagukeun kanu kagungan ieu manaqib. Mudah-mudahan ku berkahna anu kagungan ieu manaqib Gusti anu Maha Suci ka urang sadayana nurunkeun rahmat sareng nolak tina bahaya dunya akhirat dihasilkeun pamaksadan diwuwuh kasalamatan amin ya Allah ya rabbal alamin wa midana bi asri fi kulli watihi wa ma mankobah kadalapan nyarioskeun anu didamel dadasar padamelan Said Abdul Qadir. Said Abdul Qadir ditaros naon anu didamel dadasar dina padamelan tuan dauhan Said Abdul Qadir. Ala sidki wa ma kajibtu tukot hartosna ari tangtungan kaula jeung dadasar kalakuan kaula nyaeta bener pantrang bohong dicarioskeun waktos anjeunna murang kalih dina kaping 8 rayagung anjeunna ngagiringkeun onta bade diangon di Tegal bareng eta onta keur digiringkeun eta onta ngomong pokna Abdul Qadir anjeun mah didamel teh sanes pikeun ngangon onta anjeunna kaget aya onta ngomong kitu teras eta onta dilesotkeun ari anjeunna teras angkat kaloteng ka ibuna unjukan saurna ibu tadi onta anu bade diangon ku abdi teh nyaram ngangon ka abdi sangemna maneh mah Abdul Qadir didamel ku Gusti Allah teh lain calon kana ngangon onta kumargi kitu manawi ibu rempag mah abdi bade masantren ka Baghdad. Ibuna ngadangu unjukan putrana kalintang bingahna saurna. Atuh nuhun ari ujang hayang masantren mah ibu kacida ridona tah ieu keur bekal 40 dinar engke di mana aya ontan-ontan anu reka Baghdad ujang milu nurut ludeng tapi ibu wasiat kudu bener dina sagala ucapan jeung kalakuan saur Said Abdul Qadir nyuhunkeun hibarna ibu bae henteu kantos sababaraha lami ti waktos harita Said Abdul Qadir teras ngiring sareng ontan-ontan anu reka Baghdad henteu carioskeun lamina sadayana ontan-ontan parantos ngaliwatan ka nagara Hamdan bareng dongkap kadinya burudul aya 60 rampog tarumpa kuda sayaga parabotna terasnya para sadayana sudagar dirampog bareng meneran ka Said Abdul Qadir ceuk hiji rampog silaing boga naon dauhan Said Abdul Qadir boga 40 dinar dikaput dina handapeun kelek kaula ceuk rampog kitu patut boga 40 dinar jor ka ditu mantog tidinya teras Said Abdul Qadir liwat gok deui jeung rampog sejena teras nanya deui cara tadi ku Said Abdul Qadir diterangkeun cara kanu tadi eta rampog henteu percaya deui wae tidinya kabejakeun ka kepalana rampog aya anu ngaku boga 40 dinar tapi henteu dipercaya ku sarerea oge ceuk kepalana coba bawa ka dieu si laing mah kawas anu burung lain buktikeun buat teuing nya bogaon 40 dinar tidinya teras Said Abdul Qadir dibarawa ku rampog teh ka kepalana bareng sumping ka kepalana rampog teras ditaros cacandakanana dauhan Said Abdul Qadir boga 40 dinar ceuk kaula oge tah ieu dikaput dina baju hanapeun kelek lamun henteu percaya urang buktikeun
teras kawaina dibuka artos tadi bilang anu 40 dinar teh dihareupeun kepala rampok sajongjonan mah kepala rampok ngahulang bae tidinya teras naros ka Said Abdul Qadir naon pangarahan anjeun anu matak ngaku sabenerna kapan dengan mah sumawana loba kitu boga sadinar oge tara ngabejakeun ari acan ditakwal mah dauhan Said Abdul Qadir kaula henteu aya pangarahan naon-naon ngan indung kaula miwarang kudu bener kaula moal nyulayaan wasiat indung tidinya segeruk eta kepala rampok teh ceurik bari ngomong kieu salira mah dina dina tempat anu sakieu weritna henteu wani ngarempag larangan indung naha ari kaula geus sababaraha taun gawe teh ngan ngahungkul ngarumpak larangan pangeran wae mana teuing pangeran benduna ka kaula tah ayeuna saksian ku salira yen kaula tobat ka Gusti Allah di tangan sampean tidinya teras rampok anu 60 teh pada tobat barang-barangna kenging ngarampok teras di pulang-pulangkeun deui kanu gaduhna ari saparantos kitu teras anjeunna ka Baghdad harita yuswana 18 tahun Allahumma sholli ala waridwan wa abidana biasori fi kulli watihi wa ma A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin sultanin aulia wa qutbatil qurbani wa ghasul sabadani Said Abdul Qadir Al-Jailani qadasallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabika Mustafa wa bi asma'i walika Abdul Qadir Mustafa tahhir qulubana min kulli wasfin yubaiduna an musahadatika wa amrika amal sunnati wal jamaah wa syarih biha sudurana wa yasir biha umurana wa bariz biha humumana wa gzib biha gumumana wa gbir biha dunubana wa qdi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa balik biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa ngsil biha haubatana wa ngsur biha hujatana wa jala biha minal mutabina li syariati nabika mutasifina bimahbatil muhtadin bihadihi wa siratihi wa tawafana biha ala sunatihi wa la tahlima padla sapatihi wa surna fi jumratihi wa atba'ihil guril muhajilin wa asiyaihi sabikina wa ashil yamini ya arhamar rahimin wa tasimu bihabdillah wa tasimu bihabdillah wa tasimu bihabdillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faya ayyuhal ihwan ittaqullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil athar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ibdal. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli bi futuhil arifin. Allahumma ftahli bi futuhil arifin. Allahumma ftahli bi futuhil arifin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puji kali syukur mangga urang panjatkeun kanu Maha Ghafur. Mugia urang sadayana sing kalabat ahli syukur sabab eta syukur teh bisa nundung rasa takabur. Rahmat miwah salam mugia tetap terlimpah curahkeun ka panutan alam yakni Nabi bana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tihilap ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para umatna sadayana, atuh kairing urang sadayana mugia urang sadayana sing kalabat umat mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pengatur waktu penata acara anu ku pipados dihormat, atuh para petugas manakib oge anu ku pipados dihormat, ikhwan wal akhwat sadayana oge anu ku pipados dihormat. Alhamdulillah kalawan kudrah iradat takdir ti Gusti anu Maha Suci wengi ayeuna urang tiasa ngalaksanakeun deui amaliyah manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jani Koda sallallahu sirahu nuran. Alhamdulillah mugia urang kuwasilah barokah guru agung pangrasa Abah Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Urang sing disehatkeun lahir batin, sing dimudahkeun urusan dunya jeung akhirat, sing dihampangkeun tina amal kasaean, anu nuju teu damang sing daramang sadayana wabil khusus kanggo pun biang ibu pipados nuju kayan teu damang nedap pidu anak di sadayana. Sakaidip tadi parantos diunggalkeun ku pengatur acara pidoa-pidoana atuh pipados oyong ieu makanya beunang ka sepuh tinu jadi anak dumuhing baheula dirorok diurus direuneuh dihamilkeun kitu nya kudu jadi indung di babawa 8 bulan urang can naon-naon can bisa urang-urang tarima kana jadi kolot ngan saukur bisa ngadua. Wabil khusus kanggo pun biang ma anah rumanah din abah eye mugia ajeuna sing enga didamangkeun deui sing dicabut panyawat Gusti Allah atuh mugia salami panyawat ngancikna dirina sing janten kiprat kanggo anjeunna oge kanggo para putrana. Allahumma ya syafi amroz, Allahumma ya syafi amroz, Allahumma ya syafi amroz soal ma'ana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Para ikhwan anu dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngagayuh nembe teh anu dibahas teh nyaeta manqobah kadalapan. Nya. Ai manqobah kadalapan teh
nyaeta nerangkeun atanapi nincakeun ngalampahkeun yen seorang calon wali Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Qaddasallahu sirruhu nurani itunya tos ditemongkeun tiker anjeunna yuswa 18 tahun. Nah, margina waktu harita anjeunna kan piwara ngangon onta eta onta ngareret onta. Nah, Abdul Qadir anjeun mah dijieun ku Allah telain titah keur ngangon onta. Gitunya. Nah, eta Tuan Syekh ngartos karena bahasa isarah onta. Urang can boga ngartinya. Tuan Syekh ngartos. Sabab Tuan Syekh tos dibukakeun ku Gusti Allah sateu acana anjeunna janten wali oge tos dibukakeun ku Gusti Allah. Alam batina. Nah, urang paling oge nampo isarah itu tuh gimana lampu hijau isahna maju urang itunya lampu koneng meureun aba-aba lampu beureum eureun isarah urang mah eta isarah eta bahasa sir eta nya isarah sir bahasa sir gitu. Ari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Qaddasallahu anu dianggo ku anjeun panganggo anjeunna teh nyaeta ala sidqi wa ma tuqat wama kasib dukotu. Jadi Tuan Syekh mah bener pantrang bohong. Bener pantang bohong. Ti aalit duikeun ka ageng duikeun ka jadi sultanu aulia wa imamil ulama anjeunna mah bener pantrang bohong tara sok ngabohong. Nah, urang mah tukang ngabohongnya. Mudah-mudahan orang sing kaemratan karomah barokah ku anjeunna amin ya rabbal alamin. Nah, mugia urang sadayana ku sababiyah amaliyah manakib anjeunna riwayat anjeunna asas kemanfaatan tina ieu manakib teh urang tiasa ngarobah kahirupan tina goreng jadi alus, tina kedul jadi daek, tina sok ngabohong jadi terang ngabohong, gitunya. Tina teradek hudang peting jadi hudak beting, tina telat salat subuh nak jadi dagiat, gitunya. Mugia kemanfaatan tina urang amaliyah manakib teh sing lebih aya peningkatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pibados menaknya menak nah dina naon di Masjid Sirru Asror dina tugun gede aya jamnya nah gambarna tah sares teu ieu teh aya hadis Kangjeng Rasul sakmaraca tara ieu teh dina tugu anu ageng dipayun barang lebat geuning aya jam. Ieu teh nyaeta hadisna riwayat Imam Tabrani. Sangkan urang ulah kalebet jalma anu bohong anu munafik. Tah mangka di dieu Abah parantos ngisarahkeun, parantos nyeratkeun malahan dina tugu sangkan dibaraca ku urang ari arasup ka ditu ka Masjid Sirru Asror. Itunya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawan Rasul ngadawuh dina hadis riwayat Imam Tabrani. Nah, tawazu billahi katanya min husui annifaq. Tawaju kepada Allah itu gitunya supaya terhindar tidak sifat munafik. Nah, maka sahabat nalos kola dawan sahabat gitunya. Wa mahusu nifaq ya Rasulullah, naon ai husu anu munafik teh ya Rasulullah gitu kan. Nah,
Lajeng Rasul ngadawuh. Qala husul badani nifaqi qalbi. Jadi husu badana, alus sholatna, alus wiridanana, sering munggah hajina, hebat puasana, tapi loba penyakit dina hatena. Nifaq qalbina, gorengna hatena. Alus pagawean syariat nama. Timimiti sholat pasunatan, tahajud, duha, witir, sajat, istikharah jeung sajabana dilakonan. Salat fardu tara kaliwat, puasa tara kaliwat. Eta nya. Kabeh dilaksanakeun tina hukum fikih dilaksanakeun kabeh. Sedekah sumawana sering, tapi dalam hatinya berpenyakit. Mata Rasul ngadawuh dina hadis. Mata ku Abah diterapkeun. Pangpayuna dina tugu ku guru agung pangarsa Abah Syekh Ahmad Sohib wafat Tajuh Arifin. Maka diteraskeun dawa Rasul, man aksiru zikrallahi faqad bara'atu minan nifaq. Maka lobakeun ku anjeun zikir pikeun ngangitkeun panyakit nifaq, panyakit munafik. Komo nutaranya. Iya, anu hebat ngalaksanakeun sagepe syariat, hukum fikih masih dawan Rasul. Nyaeta tergolong ka orang-orang munafik, kalebet jamaah anu bohong. Dina hadis anu sanes sifat munafik hiji, di mana ngomong osok bohong, di mana janji sok jalir, di mana diamanati hianat, terus sholatna sok teralang, terus di mana orang ke kabatur sok dendam, eta munafik. Nya eta teh aya di panyakit wong-wong Islam. Rata-rata anu disebutkeun kikir, anu disebutkeun ngagrehem dina hate teh nyaeta jama-jama yang merasa aku sudah bagus, yang merasa aku sudah taat, yang merasa aku sudah pandai beribadah sehingga nempok kabatur selalu goreng. Ya, maka dawuhan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qadassallahu sirrahun ron dina kitab Futul Robani, jalma anu merasa taat adalah maksiat. Jadi manusia yang sudah merasa taat itu adalah maksiat. Hati-hati, itu dawan sultanu aulia wa imamil ulama. Jadi orang tidak boleh merasa, tapi kudu pandai merasakan. Ulah merasa pandai tapi pandai merasakan. Ulah pandai merasa taat. Ulah pandai merasa taat, tapi berusaha untuk taat. Tapi tong dia aku ketaatan eta. Terus nah gitunya. Nah. Jadi di mana orang geus masuk karena alam muqarrabah, maka Tuan Syekh Abdul Qadir kurantan muqarrabah. Jadi anjeunna teh taat karena bahasa sepuhna teh karena dia anggap bahasa orang tuanya adalah bahasa ilahiyah, karena dia selalu merasa dilihat oleh Allah. Maka ditanya ku rampong tengah bohong, ngaku mawa 40 keping dinar. Sabaraha eta sakepingna 4 gram gitu. Gitu nya 4,25 gram mun teu salah. Tah eta lamun duitkeun mah eta teh 4 sabarahanya. Da kabeh teh 170 juta eta teh. Lamun duitkeun mah bekalna tuan saya eta 170 juta. Bekalna weh, Masya Allah.
Tadi kurampok ditanya bebeja lamun urang mah pasti bakal moal kajet gelut segalanya disumputkeun tah urang pasti ngabohong. Sabab Tuhan saya merasa selalu dilihat tuh Gusti Allah, dia sudah muqarabah kepada Allah. Nah, lamun urang ibadah, lamun urang hirup di alam dunia merasa ditingali ku Allah bakal leuwih apik hirup. Apik dina ngomong, apik dina ningali, apik dina ngadenge, apik dina ngalampah, apik dina ngajalankeun kahirupan, apik dina rumah tangga, apik ngadidik barudak. Yakin lamun urang merasa diperhatikan ke Gusti Allah, moal samena-mena dina ibadah. Laras? Gitunya. Da urang merasa diperhatikan Gusti Allah. Dah urang sing masuk karena kalimat di mana urang ngalobakeun zikir berarti urang teh keur ngucapkeun Allah, berarti Allah teh keur moncongok ningal urang. Terus teu maknai kurang maknai la ilaha illallah. Maknai berarti teh tembi, berarti urang teh terus di CCTV ku Allah nya. Gitu. Jadi orang teh selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada kejiwaan. Di mana orang selalu melihat, selalu merasa dilihat ku Allah, maka bakal tenang hati. Bakal tenang hati. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bahwa zikir teh kerenangkeun hati. Yakini ke urang tong mikirna urusan rezeki. Dari rezeki mah geus dibagi-bagi kabeh oge beurang jeung peutingna, gede jeung lobana ku Allah parantos diatur, parantos aya dina bawahan aturan Gusti Allah. Lamun keur urang sanajan jauh ayana di mana-mana oge, rek di Malaysia, rek di Kutub, rek di mana, lamun hak urang bakal ka urang. Lamun lain hak urang kaja deket ge moal dakeun batur. Tah. Kadituna wa mayama miskola daratina khairiyara wa mayama miskola darati saro yaro. Di mana perbuatan orang anu goreng keur urang, anu alus we keur urang. Maka urang kudu loba ngajalankeun kahadean. Loba kejadian-kejadian anu menimpa ka diri urang saeutik pun akibat diri urang. Apapun itu. Karena Allah bukan penyiksa. Allah teu pernah nyiksa. Ya, paribasa ajab ya Allah. Siksaan ya Allah. Manya Allah galak. Jadi Allah mah teu pernah nyiksa. Anu nyiksa mah akibat. Terus tuh. Pahami ke orangnya. Jadi di mana semua perbuatan kita baik kepada kita, buruk pun kepada kita. Memang aya bahasa khairi wasarihi minallah. Anu alus anu goreng datangna ti Gusti Allah. Ngan urang boga pamilih. Nya, tos dipasieun petugas ku Allah. Ruh sutoni. Anu hak milih alus jeung goreng dina ji urang teh nyata rusul tau dipaya opat. Hiji rojis mani, 2 ruh nurani, 3 rusul toni, 4 ruh qudsi. Tuh. Jadi anu hak memilih baik dan buruk nantinya rusul toni. Ya goreng ya. Ya goreng ulah eleh tah ku setan. Da setan mah naon sok kapitnah wae. Kapitnah. Sabab naon da anu ngagoda ka jelema mah 4 tingkatan. Hiji dunia harta bana, anu kadua sasama manusia, anu katilu nafsu, anu kaopat karek setan.
Cek setan sia muding mereka dewek cenah maneh we beuki eta mah gitu nya. Jadi setan mah tingkat kaopat. Gitu nya. Jadi urang teh loba kagoda ku urusan dunia. Loba kagoda ku urusan sasama. Kalaki ku awewe ku jalu. Kagodana teh nya ku sama eta. Nah, terus ku nafsu, tadi nafsu. Jadi ke nafsu mutmainnah. Nafsu anu hade. Sangkan urang boga rasa ditinggali ku Gusti Allah. Nah gitunya. Jadi di mana urang geus boga rasa selalu dilihat oleh Allah, mangka bakal apik dina sagarupa lampah. Jadi dawan Abah teh mah cager bager. Cager pikiranana, cager akalna, cager jasadna, cager ruhna, bager dina sagarupana. Bager dina hirupna. Lo bener salat nama, bener munggah haji nama, bener zakat nama, tapi teu cager. Teu bager. Ya, gitu. Jadi urang mah dua, cager, bager. Maka mankoba tanbih ngajelaskeun pangarsa Abah anu disupri nyaeta cager, bager. Mugia urang sadayana ya. Sing kalebet jalma anu tiasa masuk kadinya nyaeta cager oge bager. Sehat lahir, sehat batin. Bagja dunya, bagja akhirat. Tuh. Salamet dunya, salamet akhirat. Lamun hayang salamet akhirat, dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdul makuta ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Pang Abdul zikir nu dibacakeun ku kami jeung ku nabi sampai kami teh nyata la ilaha illallah. Jeung sahajama anu sering mengalimati la ilaha illallah nya moal nepikeun ka beunang ku ajab neraka, moal asup ka neraka. Haram hukumna oge. Haram. Sabab naon? Heupan aya jelas. Haram alana man qala la ilaha illallah. Haram seuneu neraka ngajilat ka jama anu maca la ilaha illallah. Ngan la ilaha illallah nah anu hasil baiat talqin ti guru mursid kamil mukamil nyaeta pangarsa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin. Urusan ilmu mah loba di pasantren sajen, tapi urusan ruh aya ahlina nyaeta pangarsa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin. Sabab ijabu sirama fil kubur wa husila ma fis sudur. Di mana ke alam kubur dibangkitkeun anu bakal dipariksa di jero dada ruh. Bertanggung jawab ijabu sirama fil kubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yauma idzila khabir. Patrahnya. Jadi mugia urang sadayana sing sakali deui sing salamet lahir batin, salamet dunya sampai akhirat. Alam kubur lewat. Mau menang aja bae ahli zikir mah, mau ditanya-tanya acan, mau dipanggihan ku para malaikat mun kawan dari oge. Sabab geus nganteng keur disarada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah. Urang tambah kelas kadam. La ilaha illallah. 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 La
imanan billah la ilaha illallah yakinan billah la ilaha illallah amantu billah la ilaha illallah amanatan billah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah talatufan warizqan la ilaha illallahul malikul hakul mubin Muhammad Rasulullah Sadiqul wadil amin la ilaha illallahul malikul hakul mubin Muhammad Rasulullah Sadiqul wadil amin la ilaha illallahul malikul hakul mubin Muhammad Rasulullah Sadiqul wadil amin wa tasimul al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbikfirli wa liwalidayya amin. Alhamdulillah sakitu pengenaan kafi hatur tip ibados hapun anu kasuhun mugia aya guna jeung manfaatna kanggo urang sadayana. Mugia urang sadayana sing ningkat keimanan, katakwaan, kamahabahan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, tiasa hikmat ka guru urang sadayana. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.